Jadi persanten kaulaku masyarakat jadi ais pangampih jadi papayung di negara. Ya. Dikersakeun kaula dina waktu ayeuna teh kange jadi ais pangampih di negara kaula nu. Kade cing hati-hati. Senangku selamat diri mau aya nu nyisi mau aya nu nyisi Gusti nu ngusik malikeun kanjana nu ngayakeun ulah rek disapirakeun da urang teh cukup pakeun wong mah pindah film pangan pedah manggi kasenangan
padung ukur kayaan sing inget pamawiwitan ucap pawontening di salebeting pagelaran Jawi Karaton Nagara Piantipura Bebesik Prabu Gubarja Kusuma hingkang Datus Narendra remagan kian guru naku anjen kakasih panita sewepani saking padepokan Sumur Halimun Uten Kantun Patih Nagara Rayina Raja kakasih Patih Gubarja Sekti Gunirahangan deka kawat aling lisan mekaten pengandikanipun Tuba ngahaturkeun semakaturan rawuh kaulanu ditarima Gubarja Kusuma anaking anak ama kalihna ti eta hapunten tina naon rupiah kalepatan saling malum aya naon ieu ruas nu taya papadana kolot dicalukan ku Kipati paduka Gusti sajabina abdi Gusti ngahaturkeun sama bukti konyuk panjenengan. Ya syukur. Nguningakeun ieu tuang Rama, sin Kangjeng Rama parantos sumping mangga naon rupiah. Pamaksanan salira panjenengan ulah bari didingding kelir gendang siloka gerap pedar sacara basna. Ya. Tuhan. Rama Guru ulah Purwadi haturanan linggih daya sanesa perkawisono. Kadua perkawis aya hal-hal anu bade dirugikeun kaulanu. Berat nyuhun berat nanggung berat narimakeun anak-anak naon nepi ka didikan atikan salira pangresa. Ka kaula jadi jalma hurung nangtung siang lempang bro di juru bro di pantau ngalayah di tengah imah oge di persanten kaula ku masyarakat jadi ais pangampih jadi papayung di negara ya dikersakeun kaula dina waktu ayeuna teh kaange jadi ais pangampih di negara kaula baheula ku kaula dititah tatapa puasa di leuweung di reuma di naguha pantes dek kuat oge dauh dahareun tapi ayeuna puasa nu berat tetah dina porsi saolah-olah anjeun kudu kuat puasa di restoran ya mudah-mudahan sajabina ti kitu nguningakeun kaula teh teu pantes aya raja bubujangan punya iya leras bener pisan kudu aya nu ngarojong ti sagigireun urang nyaeta keur batur pakumaha pamajikan kudu ka kaum lalaki mah diwajibkeun pisan karawin teu hiji dua teu dua tilu teu tilu opat ya porora opat hiji ge teu acan gaduh kaulah ya hiji gitu acan kagungan paduka iya anu mawi Purwadi haturanan linggih teh kaula teh aya kahoyong-hoyong kaula oleng panganten hoyong kaula bulan madu hoyong gaduh bojo nya alus ka urang mana tapi kanyakal tapi bojoan teh parantos kagungan salaki salakina teh Arjuna panengah Panawa kukituna tapi ya duriat